Ngiang tur nanginang ruat bala-bala Ngiang tur nanginang ruat bala jaya Bala jaya Bala jaya Deweke serangan usiri teh dan yang durna bala-bala cenah. Kieu pon. Bisi maneh teh apa kaula datang ka dieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun. Nyaeta ngeunaan kajadian di negara astina. Anu eta jelema-jelema teh sabab menang bejati paranormal anu datangna ti Astra Jingga cenah mah tanggal 8 jam 8 bulan 8 tahun 1888 teh bakal aya kajadian Ari tanggapan jelema rupa-rupa ayah nurek nyebutkeun kiamat. Kiamat ieu dunya tere tutup. Nyaeta tere hancur. Taku kituna loba jelema anu mogok gawe rupa-rupa kajadian. Kituna wayahna dina waktu ayeuna maneh kudu tanggung jawab kana rupa aya kajadian. Loba jelema anu ka pasar teu ini. Kalayan di pasar ge tararuntuh pagawe-pagawe anu di kota baralik mudik. Nyaeta kulantaran hayang paeh jeung kulawargana. Dina waktu paeh teh ulah nepi ka pajauh jeung pamajikan jeung anak. Kuki itu mah. Ulah lalawara ieu kajadian teh kudu ditanggung jawab ku maneh. Kudu ditanggung jawab ku kalah dikeprokan kolot udah genaheun takut kituna besi maneh teh apal Astra Jingga wayahna maneh kudu tanggung jawab dina waktu